kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Lamun anjeun hanyut ku derasna sahwat-sahwat atawa tenggelam ku pusaran kalalayan-kalalayan, mangka anjeun ulah berpandangan yen mustahil anjeun bisa hanjat tina eta syahwat, ulah menganggap bahwa anjeun mustahil bisa keluar tina eta kalalayan. Sabab lamun anjeun memandang mustahil bisa hanjat tina syahwat-syahwat, mustahil bisa keluar tina kalalayan-kalalayan, eta sarua jeung anjeun memandang lemah, eta sarua jeung anjeun menganggap lemah kana kakawasaanana Gusti Allah. Artina rek sakumaha hesena perjuangan anjeun pikeun hanjat tina pusaran syahwat, rek sakumaha beratna perjuangan anjeun pikeun kaluar tina kalalayan, mangka anjeun kudu tetep boga kayakinan, kudu tetep boga harapan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yen Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teh kagungan maha kawasa anu kakawasaanana tanpa wates wangenna, anu kakawasaanana meliputi sadaya perkara. Di hadapan kekuasaan Gusti Allah teu aya nu hese, teu aya nu berat, teu aya nu mustahil. Keur Gusti Allah mah molak-malikeun kaayaan manusia teh mangrupakeun perkara anu gampang. Hesena anjeun hanjat tina syahwat-syahwat, beratna anjeun kaluar tina kalalayan-kalalayan, boleh jadi karena selama ini anjeun mondangna nyaeta selalu mandang kana diri, tidak pernah memandang kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi karena selama ini anjeun selalu mengandalkan kepada diri sendiri, tidak pernah berserah diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Pan geus puguh ari diri teh makhluk, jeung ari makhluk teh kena ku lemah, ari ngaran-ngaran anu lemah teh pan teu bisa dijadikeun pangharapan, teu bisa diandelkeun. Kusabab kitu salah satu hal anu pertama-tama anu kudu ditata, anu kudu dijaga samemeh urang tobat, samemeh taqarrub, samemeh kasab, diantarana nyaeta ngomean pandangan batin urang sorangan, nyata alihkeun pandangan urang sorangan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari sabagian tina pandangan batin diantarana nyaeta anu mangrupa kasadaran, diantarana nyaeta sadar yen sanyana sadaya makhluk, yen sanyana sadaya alam eta sadayana aya di bawah kendalina, eta sadayana aya di bawah kekuasaanana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalika mandang ka diri sorangan,
anjeun memandang bahwa eta diri sorangan teh aya dina kawasaanna Gusti Allah. Nya kitu deui nalika mandang ka diri batur, anjeun memandang yen eta diri batur oge sarua aya dina kakawasaanna Gusti Allah. Artina boh diri sorangan boh diri batur duanana gumantung kana kakawasaanna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kusabab pada gumantungna kana kakawasan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti diri urang jeung diri batur teh sarwa lemahna sarwa butuhna kana kakawasaanna Gusti Allah. Tak kusabab sarwa lemahna berarti duanana teu bisa jadi faktor penentu anu menentukan kana bolak-balikna kaayaan. Kusabab gitu mangka ulah aya dina batin anjeun rasa kagumantungan kana diri, boh kana diri sorangan boh kana diri batur. Nyaeta kana perkara-perkara anu tidak menentukan. Sabab anu pang dibutuhkeunana ku urang salaku manusia nu hirup di alam dunya nyaeta faktor anu menentukan kana hasilna maksud urang dina kahirupan di alam dunya. Jeung ari faktor anu menentukan teh teu aya deui angin kakawasaanna Gusti Allah. Mugoreng butuh kana kakawasan Gusti Allah supaya jadi hade. Nya kitu deui nu hade butuh kana kakawasan Gusti Allah supaya tetep hade. Lamun anjeun geus hirup dina pandangan jeung kasadaran batin anu samodel kitu, mangka nalika keur goreng moal putus asa jeung nalika keur hade moal jumawa. Nya kitu deui nalika mandang ka diri batur, moal ngahinakeun ka jalma anu goreng, moal ngutuskeun ka jalma anu hade. Sabab hade gorengna jalma anu hirup keneh di alam dunya mah teu mutlak, bisa permanen bisa sementara. Anu ayeuna hade masih terbuka kemungkinan untuk berubah menjadi goreng. Anu ayeuna goreng masih terbuka kemungkinan untuk berubah menjadi hade. Sadayana gumantung kana kakawasaanna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha anu terjadi dina sapanjang perjalanan sejarah manusia. Contohna lamun di zaman Kangjeng Nabi aya anu ngaranna Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Eta Sayyidina Umar teh anu tadina preman pasar ukas, jawarana kaum kafir Quraisy ceuk paripaosna teh mah tukang bobok, tukang tarok, tukang mukaan androk. Sempat punya niat erek ngabunuh Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Anjeunna berangkat ka imah Kangjeng Nabi dengan maksud erek ngabunuh. Di tengah jalan panggih jeung baturna, ku baturna ditanya, "Ka mana Mar?" "Ka imah Muhammad." "Ek naon ka imah Muhammad?" "Ek dipaehan." "Tong waka ngawara Muhammad, warah heula tu adi ente sorangan." "Ari kitu adi kuring kunaon?" "Harnya ente can nyaho adi ente teh geus asup Islam, geus jadi pengikutna Muhammad."
Ngadenge kabar seperti itu Sayyidina Umar teh marah besar antukna anjeunna belok ka imah adina. Pas nepi ka imah adina nyampak adina keur maca surat Toha dina suhuf. Singkat cerita eta suhuf kumarena dibaca tidinya hatena bergetar. Ngalangkungan surat Toha nu dibaca ku manehna nyulusup taufik hidayah Gusti Allah kana hatena. Tidinya manehna tuluy ka imah Kangjeng Nabi anu tadina ngamaksud rek ngabunuh jadi robah maksud nyaeta ngamaksud rek ngikrarkeun dua kalimah syahadat. Tungtungna anjeunna asup Islam. Kadituna jadi khalifah pengganti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di masa kepemimpinan Sayyidina Umar, umat Islam makin jaya. Di antarana bisa naklukkeun Persia, bisa naklukkeun Romawi, jeung bisa ngabebaskeun Masjidil Aqsa. Contohna deui aya nu ngaranna Wahsy, nyaeta anu ngabunuh Sayyid Hamzah pamana Kangjeng Nabi. Anu tadina merangan Islam pan akhirna asup Islam malah jadi pejuang Islam. Contohna deui Khalid bin Walid, panglima perangna kaum kafir Quraisy anu ngelehkeun kaum muslimin di perang Uhud. Akhirna manehna asup Islam, tuluy jadi panglima perang umat Islam anu pilih tanding. Behdieuna di zaman salafus saleh di antarana aya Ibrahim bin Adham, anak raja di negeri Persia, hirupna glamor, gawena pesta-pesta poya-poya, hobina berburu. Hiji mangsa nalika keur berburu di leuweung manehna ngadenge aya sora, ya Ibrahim malihada hulikta wala lihada umirta. Hei Ibrahim, apakah untuk ini engkau diciptakan? Apakah untuk ini engkau diperintahkan? Tuluy tidinya manehna babalik pikir, nepi ka ninggalkeun sagalana, ninggalkeun statusna sebagai pangeran di suatu kerajaan, meninggalkan kehidupan yang glamor, kehidupan yang mewah, yang serba berkecukupan. Tuluy manehna berkelana menimba ilmu agama, akhirna jadi ulama dan wali besar di zamanna. Contohna deui Fudayl bin Iyad, baheulana manehna mangrupakeun ketuana para begal, ketuana para perampok di kota Baghdad di negeri Irak. Hiji mangsa rek manggihan ka bogohna, manehna naik kana suhunan imah batur. Sing horeng dina jero eta imah teh aya nu keur ngadares Quran. Keur maca Quran pas nepi kana ayat alam yakni lilladina amanu antasya'a qulubuhum bidzikrillah. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman menundukkan hatinya untuk berzikir kepada Allah? Ngadenge eta ayat hatena ngaleket teh. Didinya manehna ceurik, tuluy insaf, tuluy hijrah ka Mekkah ka Madinah, ninggalkeun pagaweanana sebagai begal, sebagai perampok, nepi ka akhirna jadi ulama, jadi wali agung di zamanna. Bahkan konon kabarnya Fudayl bin Iyad itu adalah salah satu gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu an.
jeung rea-rea deui contoh-contoh anu sejenna anu terjadi dina kahirupan nyata di alam dunya. Lamun di negeri orang contohna saperti Kangjeng Sunan Kalijaga, baheulana tukang begal tuluy insap di tangan Kangjeng Sunan Bonang, akhirna jadi salah satu wali songo anu pangmasyhurna, anu jadi pelopor di balik berdirina kerajaan-kerajaan Islam di tanah Nusantara, khususna di Pulau Jawa. Jadi ulah ngarasa teu mungkin, ulah ngarasa mustahil bisa hanjat tina kubangan syahwat, ulah ngarasa teu mungkin bisa keluar tina kahinaan maksiat. Ente kudu yakin ka Gusti Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir wa kana dzalika 'alallahi yasir. Saestuna Gusti Allah eta nu kagungan makawasa kana sadaya perkara, jeung perkara anu kitu teh keur Gusti Allah mah gampang. Saperti bolak-balikeun kaayaan manusia tina maksiat kana taat, ya kitu deui sabalikna tina taat kana maksiat. Matak eling-eling ku ente sebagai pedoman hirup ente di alam dunya, kahiji ulah ngamustahilkeun kana perkara-perkara anu teu mustahil. Kadua ulah muntayang kana diri, boh kana diri sorangan, boh kana diri batur, tapi pun tayangkeun eta hate salawasna ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza asra alaika qiyatu nafsik wa muhawalatu amrik, lamun karasa ku anjeun syekna kana mengendalikan diri, lamun karasa ku anjeun beratna dina ngarobah kaayaan diri, nyata ngarobah tina goreng kana hade. Misalna ente ari niat mah geus aya, ari jolo-jolo teh mah geus aya, ari cita-cita mah geus aya dina hate, nyata pikeun tobat, pikeun ibadah, pikeun taqarrub ka Gusti Allah, tamangka ku aya na eta perkara oge geus hiji kaalusan. Sabab ari jero-jerona hate pikeun megawe kahadean eta teh geus kaasup kana bagian tina taufik. Tapi karasa hese ku ente jeung karasa berat dina ngawujudkeunana. Fa aksir wajah wa raja ilallahi ta'ala mukinan annahul malik li salahi sya'nik wa taufik wa tasdik. Mangka pinuhan hate anjeun ku pangharepan ka Gusti Allah, jeung ku kayakinan ka Gusti Allah, yen kalawan maha kawasana Gusti Allah eta perbaikan diri bisa terwujud, eta perubahan diri bisa dilaksanakeun, jadi taufik, jadi hidayah, jadi tasdik. Jadi ungkapkeun ku ente pangharepan jeung kayakinan ente ka Gusti Allah. Misalna, ya Allah, dengan kekuasaan-Mu saya berharap kepadamu agar saya dijadikan orang yang soleh. Jadi ungkapkeun pangharepan jeung kayakinan ente ka Gusti Allah diantarana melalui munajat. Munajatna ulah sakali singkerep, munajatna ulah pegat-pegat. Kadua na kudu sering-sering sowan ka para alim ulama, diantarana menta didoakeun supaya jadi jalma anu soleh.
Katiluna kudu sering-sering diuk dina kumpulan jalma-jalma soleh saperti di forum-forum pengajian, rotiban, manakiban, haul, maudan, tahlilan, yasinan, sholawatan jeung sajabana. Nyaeta dina kumpulan-kumpulan anu mangaruhan ka diri ente ku pangaruh anu positif, anu bisa ngagerakeun diri ente kana gerak-gerak amal soleh. Kaopatna kudu sering-sering bersedekah, bungahkeun ku ente hatena fakir miskin jeung anak-anak yatim. Fakir miskin jeung anak yatim anu keur bungah lamun ngadoa doana seukeut. Jadi lamun ente didoakeun ku anak yatim ku fakir miskin anu hatena keur bungah, ta ijabahna osok tereh. Eta sabagian tina upaya-upaya anu bisa ditempuh ku ente untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dina ngarobah kaayaan diri. Jadi ulah sampai kapatah semangat jeung putus harapan. Teruslah bergerak tina kahinaan syahwat jeung maksiat kana kamulyaan taat. Dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, man kharaja min dul maksiat ila ijji ta'at a'tahullahi ta'ala salasa sifatin mahmudah. Agnahullahu ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa ajahu min ghairi asyratin. Sajama anu ngaluarkeun dirina tina kamaksiatan kana kataatan, mangka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala baris maparinkeun ka eta jalma, baris mere anugrah ka eta jalma nyaeta ku tilu sifat anu terpuji. Kahiji nyaeta beunghar tanpa harta, kaduana kuat tanpa balap tentara, katilu mulia tanpa bantuan manusia, tanpa bantuan orang lain.